Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan wilujeng wayaki wae kanggo kawargi-wargi ade Galura TV di mana bayana. Tantosna dina dangat ayeuna ku di ade Galura TV nuju aya di seputaran anu namina Pasir Pataya. Tah, anu namina objek wisata Pasir Pataya nu aya di daerah Ciakar, Kecamatan Ciberem, Kota Tasikmalaya. Tantosna hayu atuh disarangan kusim kuring yang onar di dua amor urang titenan sasarengan. Objek wisata Pasir Pataya. Wisata alam ieu aya di daerah Ciakar, Kabupaten Ciberem, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Pasir Pataya ieu nampilkeun pemandangan alam anu sae pisan sanaos masih dina proses pembangunan dina waktos ayeuna. Pataya masih aya di Kota Tasikmalaya. Sareng parantos janten salah sahiji objek wisata anu paling kasohor ku warga Tasikmalaya sareng jalma-jalma di luar Kota Tasikmalaya. Tangtosna utamina nalika liburan parantos sumping. Pantauan ade Galura TV di tempat ieu nampilkeun suasana alam sareng aya kolam renang. Kusabab kolam renangna di tengah sawah hejo tur asri. Lokasi wisata Pasir Pataya ieu neme dibuka, nanging ratusan pengunjung parantos nganjang ka eta tempat. Puncakna nyaeta nalika liburan lebaran sababaraha waktos kapengker anu ngahontal 100 pengunjung sadinten. Salah sahiji tempat wisata Pasir Pataya nyaeta kolam renang bentuk hate sareng jembatan awi di pasawahan sawah. Salianti ti kolam renang Pasir Pataya anu janten daya tarik utama aya oge sababaraha perjalanan sareng fasilitas pendukung anu sanes dimimitian ti arena camping, gazebo sareng sababaraha tempat foto. Di sekitaran pariwisata Pasir Pataya oge aya sababaraha wisata sanes sapertos wisata agro. Warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun nami abdi Eva Kurnia. Abdi salaku admin di wisata Pasir Pataya bukan zona merah lagi. Kawitna Pasir Pataya zona merah mung kebon eurih teu kaurus sareng tanahna bersengketa numawi disebat zona merah. Antawisna deui di Pasir Pataya aya pohonan, kebon jeruk, mangga, lengkeng, duren, ya buah-buahan. Terus ada kolam ikan, terus aya sayuranna, cuman sayurannya bukan hidroponik. Harapan kapayuna kanggo Pasir Pataya mudah-mudahan tiasa diakomodir seputar pariwisata di Kota Tasikmalaya, tiasa ditambihan fasilitasna, tiasa dibantu pihak pemerintah Kota Tasikmalaya supados tata ke pariwisata di Kota Tasikmalaya.
yang ona Rudi Dua Amor ada Gelora TV Ciakar Tasikmalaya ngabewarakeun. Wargi-wargi ada Gelora TV tadi urang parantos nitenan anu namina objek wisata Pasir Pataya nu aya di seputaran daerah Ciakar, Kecamatan Ciberem, Kota Tasikmalaya. Tangtosa tadi tos kauning aku sadayana nu namina kru di ada Gelora TV, parantos jalan-jalan, parantos cumarios sareng di pihak Pasir Pataya. Tantosna hatur nuhun pisan kanggo kawargi-wargi ada Gelora TV anu parantos satia. Teka hilap, kanggo nge-like, share, komen, oge subscribe. Insyaallah berkah kanggo sadayana. Sim kuring yang wana Rudi Dua Amor undur pamit. Wilujeng wayah kieu dipungkas wae ku wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.